Asep Channel. Ngaji yuk. 4 kesalahan dalam sodako. Assalamualaikum. Sep, mereka mana Sep? Waalaikumsalam Pak Haji. Damang Pak Haji. Asep bade ka masjid Pak Haji. Bade sodako biasa. Asep teh teman Asep mah jelema beungar. Dibanding bager. Ini bangga sodakoh teh. Emang sabaraha sodakohna? Ya bebas. Kadang 1.000, 2.000, 500. Kadang-kadang we Pak Haji. Kade bisi salah sodakohna. Emang aya Pak Haji sodakohna salah? Aya opat kesalahan-kesalahan dina sodakoh. Nu kahiji, loba nu sodakohna ria, tawa hayang kapuji siga maneh. Sodakoh itu niatnya harus satu, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nu kadua naon Pak Haji? 2, sok nuna sodakoh. Sodakohna nunguan beunghar. Padahal teu kudu nunguan beunghar rek sodakoh mah. Boga duit sok geuwat sodakoh. Nya Pak Haji, ciga Asep. Terus 3 naon Pak Haji? 3, ngaheulakeun batur. Ari nu deukeut inung bapa kolot diarantep. Tuh Asep mah Pak Haji. Ari kaopatna naon Pak Haji? 4, hitungan kana sodako. Sok diinget-inget wae. Komo diungkit-ungkit mah. Atuh kumaha Asep mun dek sodako Pak Haji? Nya nu tadi teh hiji kudu karena Allah. Kanu deket heula ulah waga kanu jauh. Barangna kudu anu halal. Halusna mah susulumputan. Ulah dibeja-beja komo diungkit-ungkit. Urang ibadah teh teu aya deui nu dipiharep. Lintang ti ridho ti Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitu kahartos Sep. Siap Pak Haji. Hatur nuhun pisannya Pak Haji. Aduh, jadi izin ku Pak Haji. Hatur nuhun ilmuna Pak Haji.